Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Hijar halaman 10. Ya. Wasali satu jeung ari nomor katilu muraatu waktul jimai eta ngaraksa kana waktuna ngebon. Aya waktil ilaji tegas nama waktuna ngasupkeun dakar. Ngasupkeun teh bita'widi kalawan ngucap a'udzubillah. Wa tasmiyati jeung deui maca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Plus. Dikorikeun langkung sae. Jam 2 hudang dikorikeun bismillahirrahmanirrahim. Mitoana hudang ieu rajaban di mana? Kan kitunya. Wah haka jeung ngagesek-gesek itu si jalma ada karo kana kanyut. Ngagesek-gesek nate bijawan nibil parji kana gigir-gigirna loket bodeg. Sisi kulit tengah. Gayo. Sisi kulit tengah kacang. Tina em tungtungna ak. Martabak. Itunya kacang. Ini kacangku. Wagomji jeung deui ngarames asadyaeni kana 2 susu. Wanah widalika jeung saupamaning itu madkur. Jadi di wirid heula volumena digedean set. Nah itu. Mimma tina perkara yuhriku anu ngabangkitkeun itu ma sahwataha kana sahwatna itu imro'ah. Wa amalati jeung anapun ari anu pihalil jimai anu aya dina waktu keur jima pa awaluha mangka ari mimitina itu lati kaunul juhdi eta buktina bener biryadatin kalawan gerakan pisomtin dina waktu keur tenang watarfikin jeung deui kalem tong burung busuh lalaunan heula gitu nya udah langsung hafal heula level 1 level 2 level 3 terus gitu jadi kudu malapah gedang cekolot baheula asaniatu ari nomor kaduana pitamhili eta dina anu lalaunan inda buru jisahwati dina nalika bijilna sahwatna itu si jawaj hatta yastaupan nepikeun kana rima injalaha kana bijil sahwatna itu imro'ah pa ina dalika mangkasa nyana itu madkur teh yurisu eta mata ngawaris al mahabbata kana silih pika cinta fil qalbi dina hati. Asali satu hari nomor katiluna Allah yusra eta yen ulah buru-buru itu si jalma bi ihroji dakari tina nyabutna dakar inda isasihi dina nalika ngaraksakeuna itu si rajul bima iha kalawan kaluar manina itu si mar'ah fa innahu mangkasanya itu kalakuan teh yudo ipu eta mata ngalemahkeun ada karo kana si Segi si Joni nya kana si Joni anu awe sangarana si Siska nya Melinda si Meli nya wala yujilu jeung ulah ngabucatkeun itu si rajul si Idin dah anhati itu si mar'ah ma'ahu kana caina itu si rajul li anna dalika lantaran saanyana itu madkur teh yaduru eta mata ngamadaratkeun bihaka itu si mar'ah wa masalah satu jeung anapun ari anu tilu alati anu salasah ba'dahu anu tetap dina sabadana itu lati pa awaluha mangkari awalna itu salasah teh amrun eta marentahna itu si rajul atau si jawaj ajaujata ka pamajikan binaumi kalawan sare ala yaminiha netepan kana katuhunana itu si jawjah liyakuna kana supaya bukti
bukti saha al waladu budakna teh dakaron eta lalaki insya lamun karep saha Allahu Gusti Allah lamun dikeresakeun ku Gusti Allah. Jadi geus beres nate pan ba'da ieu langsung si awena teh cenah lumpat ka belah katuhu itu sare nate ngegir ka katuhu. Wa inna majeng lamun sare itu jaujah alal aisari kana kabelah kenca yakunu tabakal bukti sa alwaladu budakna teh unsa eta jadi awewe. Hasiba anu ngitung-ngitung makana perkara iktadot anu parantos nekanan hu kana itu emma atajribata kana pengalaman awewe gitu atawa atajribata teh karena hasil uji coba gitu. Asaniatu ali nomor kaduana ayakula eta yen ngucap itu si rajul adzikro adzikron asaniatu ari anu kaduana ayakula eta yen ngucap itu si rajul adzikro kana dikir alwaroda anu parantos kawarid andalika tina itu dikir pinapsi dina dirina itu si rajul wa jeung ari itu dikir teh alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basaron faja'alahu nasaban wasiron wa kana rabbuka qadiron kana lapan nubiah. Asali satu ali nomor katiluna alwudu eta wudu itu si rajul lila ida aroda di mana-mana ngamaksud itu si rajul ayana makana yen sare itu si rajul wa jeung ari itu wudu teh sunatun eta pasunatan wa ghuslu dakarihi jeung deui ngumbah kana joni na itu si rajul Joni Iskandar panggilin nama Mang Pedot level 24 levelnya tidak aroda di mana-mana nggak maksud itu si rajul ayyauda karena yen rek ngabalikan deui jima itu si rajul ilaiha ka itu si mar'ah. Jadi babak kadua babak kahiji beres tah sama teh mengikuti babak kadua teh di kumah heula si Joni na teh istirahat heula dipencetan heula dibuntel ku cangkang propos salami 30 menit insyaallah teh bakal ngebul wadakal jeung parantos nutur anbadi siqoti tisawarena ulama anu kapercaya annaman yen sanyana jalma qadama anu ngaheulakeun itu si man ismallahi taala kana jenengan Allah taala indal jima'i dina nalika ngebon ai jima'i jaujatihi tegas nama ai jima'i jaujatihi tegas nama jima ka pamajikana itu si jauj wa suratul ikhlas jeung deui maca surah al ikhlas ila akhiriha nepikeun ka akhirna itu surah wa kabaro jeung deui maca takbir wa halili jeung deui tahlil wa qala jeung ngucap itu si jalma bismillahil aliyil adim Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadarta an tukhrija min sulbi Allahumma janibi syaitan Allahumma janibni syaitan wa janibi syaitan marojaktani wa kina ada benar amin tidak hal langsung sosis Raos barukan ngeunah teras teh lihat berotot entut bareng Sumaya murutului marentah itu si rajul ajaujata ka pamajikan bil idtijain kalawan nyangkerek ala janbiha netepan kana gigirna itu si jaujah al aimani anu katuhu pa in hamala mangka lamun ngundang haka itu si jaujah yakunu tabakal bukti itu budak nate dakaron eta lalaki lain ngundang ngandung murnya hamil bidillahi ta'ala kalawan idin Allah ta'ala in qadara lamun ngeresakeun sa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala hamlaha kana hamilna itu imro'ah min dalikal jima'i tina itu ngebon wala jimat jeung deui naon
Walajimat jeung deui ngamistikeun itu Imam Suyuti hada dzikri kana ieu dzikir, wasifati jeung kana ieu sifat, pawajadtu tuluy manggihan kuring hu kana itu dzikir, sohihan kana anu alus, la raiba anu teu aya kamangmangan pihi dina itu dzikir, wabillahi jeung kalawan ka Gusti Allah atau wabillahi jeung eta tetep kalawan ka Gusti Allah atau piku ari nyuhunkeun taufik intaha dawuh CF dawuhan Imam Suyuti. Mahdupan barianan anu naon, mahdupan barianan anu dibuang naon ba'duhu sakap hese naon ba'duhu sapalihna itu kaul qala ngadawu sa ba'dul masaihi sapalihna pirang-pirang guru man arisaning jalma ata eta ngebon itu si man jauh jatahu ka pamajikana itu si man pakola teras ngucap itu si man pinapsi dina dirina itu si man hina ahasa dina mangsani ngarasa itu si eman bil injali kana rek kaluarna cai pedo la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir kana lapat anu bieu yakunu tabakal bukti saha alwaladu budakna teh in qadaro lamun ngeresakeun hu ka itu walad saha Allahu Gusti Allah min dalika tina itu madkur pa ikon eta anu pa ikon teh naon anu nurut lin Pak Ikon Pak Ikin aya santrian bupana Mang Ikin apa orang ya Pak Ikon eta jadi bimana sabik Pak Ikon eta anu ngaluwihan ala waladaihi ka inung bapana itu si walad naonana ilman elmuna wasa'nan jeung kalakuanana wa amalan jeung deui pagaweanana insya lamun karab sa Allahu taala Gusti Allah taala jadi ngaleuwihan dina pagawean dina ilmu gitu boga kolot naon supir angkot bapak budak jadi pilot gitu namanya sabiq qala ngadawu ki musannif fi hasiyatil Bujairomi dina hasiah kitab Bujairomi alal khatibi faidatun ari eta hiji faedah ra'ayatun ningali kuring bihatil ajroki kana tulisan Syekh Ajrok an Rasulillah bari katampi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaman yen sanyana jalma aroda anu ngamaksud itu si eman antulida kana yen ngalahirkeun saha imro'atuhu pamajikana itu si eman dakaron kana jadi budak lalaki Pak inahu mangka sanyana itu si eman teh ya da'u eta nyimpen itu si eman ala batniha dina luhureun beteungna itu imro'ah pi awalil hamli dina mimitian hamil wa yaqulu jeung ngucap itu si eman bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usami ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaron jadi lamun hayang boga budak lalaki cenah gitu pas mimiti pamajikan geus uo-uoan dipariksa ka dokter geus hamil nah mimiti pentingna dicabak eta beuteung pamajikan teh nah bari nyebutkeun lapan nu bieu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usamiyama fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaron Allahumma nun Gusti Pangeran abdi ini sanyana kuring teh usamia eta ngangaranan kuring mak kana perkara pibatniha anu tetep dina beuteungna itu imro'ah Muhammadan kana ngaran Muhammad paj'al muga ngajadikeun Gusti hu ka itu mak li pikeun kuring dakaron kana jadi lalaki pa inahu mangka sanyana itu tingkah teh yuladu eta dilahirkeun dakaron kana jadi budak lalaki insya lamun karep saha Allahu Gusti Allah mujarroban kalawan mujarab intaha CF dawuhan ki musannif bayanu adiyatil arsi ari ieu bab deuk netelakeun pirang-pirang doana ngepon wallahu a'lam.